Neng, ate kamari kahujanan. Aduh karunya teuing sia. Atuh udah ngebelaan Neng, ate cinta, ate bogoh. Ya atenya pisan kan Neng. Atuh nuhun pisan tos nyada sakitu kan neng atuh pisan neng mah. Kumaha atuh pamitina ayeuna orang nikah we. Naon ari apa neng ieu kuliah keneh. Oh nya kan Neng ke sakola keneh. Jangan teu tiasa atunya. Nuhun atuh. Kumaha atuh pamitina minggon sak nikahna. Naonaan neng kudu dinten Minggon sok ararameh wae. Kan dinten minggon mah Neng, sakolana libur. Ih dasar sumplak bae kabogoh teh. Ungkap. Amengan atuh kabumi itu selami teh amengan itu mama bapa naroskeun yang pernah. Neng nyata teh kapok bade amang ka bumi ge. Aku nambet kapok. Nya karek ge assalamualaikum dari sangka bang emo ku emak. Ih nyawios we pana arajana. Mending kitu Neng mah. Mah, kunaon manyun wae? Siga bebek menggo. Keur karesel mama teh ka papih teh. Ari keur bobogohan siga nu enya we nya ngarayuna. Ongko bibir mama teh seksi ari ayeuna moyok siga bebek menggo. Karesel kunaon ai dirinya? Cika dia papahna geura. Tanyakeun penasaran. Naon? Ke. Asa mararamek kitu. Aing mah teu boga salah dia mah. Ari papi bogo keneh teh ka mama. Bogo atuh. Cinta teh Nya atuh. dihareupeun mama we meureunnya ngomong cinta. Asli naon ka jeung ngabobodo. Yeuh, calana jero saha nu nyebut cinta ka mama teh. Jelaskeun. Tanya papi segede kieu gede make celana bikam. Ih. Anu jiet gitu. Tuh. Lihat. Kabeneran. Ondel-ondel datang. Siap. Puas. Karek datang kunaon Ibu Haji maneh. Puas. Kunaon? Tanyakeun ye ka madam sakalian. Biasa we. Jujurnya, Bu Haji rek nanya. Oke. Ari ieu calana madam lain. Jawab. Teu boga nu kieu abi mah. Bener teh. Lain, sumpah. Rek ngabarohongnya. Beneran Bu Haji, tanyakeun we ka Pak Udin. Geus kong-kalikongnya. Hayang teuing. Tanyakeun ka salakinya. Da Mang Udin mah pasti apal mun abi tarare di calana. Bener teh. Ih. Ya, nggak penting we ngomongnya hayang niis caritana. Kutan teh hayang ningali piriwitan si madam. Dasar tah. Blok matana. Waalaikumsalam. Duh, ini panas pisan. Neng tadi pilarian kita tadi ku teh. Ieu teh kiat hoyong pisan kopi sedikan. Kan Neng mah tadi tos pamit bade ka warung bade balanja kanggo masak. Ngai meureun. Neng mah lain balanya ting ka warung ge terang lah. Paling ge mojoknya jeung si Asep Neng. Sakedeung ini bae atuh. Tuh kan. Berarti kesatria ieu kana HTA kitu carana. Ada heureung hungkul eta mah. Tos ke di buruhan ku ieu nya kulub meledug. Naon teh apa mah naon eta teh nih? Pokona mun tos dituang teh eta teh matak gede hitut weh pokona mah. Oh, atuh nu kitu mah lain bahan peledak Neng, nu kitu mah disebutna ge bahan pigaseun geuning anu sok dihituteun anu meledos teh geuning. Nya eta kuwi bolet. Alhamdulillah puasa teh duh. Asa tereh kieu abong cicing di alam dunia. Teu karasa ieu teh. Aduh, cek. Ai mana sih anu barari ngomong kitu euy? Saha nu bingung pi? Eta bingung ih nih cemreng sorangan. Di dia mah atoh ieu teh. Atoh kumaha ieu maneh menang togel teh keur main slot eta maneh. Boedan siapi mah. Iraha urang main kitu atuh. Iya pan ayeuna teh puasa sakeuleung deui atuh. Oh, maneh mikiran bulan puasa? Buka jeung naon nya?
Sahur jeung naon? Gitu. Oh, tapi didinya mah kosong wae sok puasa wae pi. Alhamdulillah urang mah tara batal puasa mah tamat. Pret aing mah. Aslina tah daek di ieu lah di Naon? itu di ditu ningan. Ngerti. Didinya paling puasa ieu, puasa nyiru. Ai mana? Naon puasa nyiru teh? Eta nu sekolah di Rawu geuningan. Kan tinggal dewe eta beuteung. Jika cencelan semar. Balik ah. Ieu. Aing kamararana penumpang teh euy, sararepik kieu euy aduh. Kebeneran Kang. Di dia butuh ojek, tadi ese euy. Alhamdulillah euy, ieu rek narik nih. Rek ka mana akang teh tuh? Tak kadinya ka dua belokan paling oge lah. Dua belokan ka mana tuh? Tak kadinya kayak apa? Ka mana? Oh, ke Arab. Wah, edan di mana? Geus akangnya, rek balik we ah. Duk syah mantok ah, lieur aing. Kemana ieu teh Mang Udin ngomong cenah rek mere pagawean. Tapi nempeun ka wayah kieu wari can datang wae. Kemana teh jelema teh? Ampun alor. Rada Geningan. telat ya aduh. Eta geus nyiapkeun pagawean ke didinya. Pagawean naon eta teh sih sabenerna ngomong-ngomong rek mere pagawean cenah ka didieu. Bener hayang didinya. Atuh matak nanyakeun geus pasti ieu mah hayang pisan. Geus lah hayana mah idinya ini kanang hayam. Nah, pake jeung ka kanang hayam sagala asa teu ngarti ieu teh. Tiupan bawal hayam. Nah, make jeung kudu niupan bujur hayam sagala. Kapan eta gawena? Dasar edan, abang yang respect gitu. Ya teh kuat ya teh. Aya saha di jeronya? Ya abdi geus teu kuat kabelet yeuh. Iya, emak jang di jero mah. Aya naon? Nya sok atuh mah diantosan, tapi abdi geus teu kuat yeuh. Nya kela nya bageun. Nya tong lami teuing nya. Mage sarua geus teu kuat hayang Pepsi. Mun mangga sok diantosan. Aduh, itu kuat. Mama eta geuning sora mini sora kitu, ngegewor. Ngomong naon didinya teh? Eta tadi kan keur Pepsi mama teh namanya sora meni ngagewor kitu. Ari ujang teu apal. Tuh, abdi mah Eta suara Pepsi mama. Speakerna ruksak. oh. Si Apih nu ngaruksakna teh. Can dibenerkeun, can diservis. Dengan sora ngagewor kitu berarti abdi teh hasil bedung mama jeung papanya. Si kisalah kudu ditrek-trek sugan didinya. Teu sopan. Thank you.